Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karasan lain teh ka sumpingan deui Kang Atenya dalang anu ti Cimalaka. Apa teh bade nya mintonkeun ieu lah hayong meninggal ibing maktalna gitu maksud teh ka wari-wari abah anu aya di mana wae mangga jadi bade nonton ya Kang Atep ya anu ti Cimalaka. Satu acanna nonton video ibing maktal ye tong hilap tasrepna sareng tombol lonceng sareng komen lah tong hilap gitu pangitannya.
Kang Atep putun ya abah dinaroskeun cik menurut Kang Atep kumaha ieu wayang buatan abah teh saurna cenah pami wayang enggal teh sok kirang raos tah ai menurut Kang Atep kumaha cik numutkeun sim kuring ieu nya mun terus biasana pami wayang enggal janten gitu biasana sok garejed garejed dibingkeun teh kumaha kitu teu raoseun tapi ieu geuningan wayang enggal nyakeng abah alhamdulillah dicobian ku abdi raoseun pisan aslina. Ya alhamdulillah atuh hatur nuhun ka Atep ya ari abah mah nya kitu we lah damelan mah da tika pungkur ge henteu tebih lah ai sae mah teh dan sae mah seueur pangitannya kan Kang Atep ge wayang mah seueur sararae pangitannya kan ieu mah testimoni teh kumaha ya raos henteu nah Raoseun aslina biasana mun supaya garejan kumaha gitu komo namanya dipasang namanya di suta setel mah gitu ieu mah namanya disetelkeun tos kieu gitu lawan cer gitu tadi bingkeun teh alimpu lah tur bahasa eta mah pokona mantap we pokona turun pisan Kang Atepnya tos nya testimonina pangin gitu pangitannya jadi ya panjang lebar dah ieu pangitan ka Bujeng Soten meureunnya makanya di Cimalakanya tapi tuh ngabujeng tadi ka Cicalengka itu pangitan da ieu mah hanya urang mah hanya obrolan ieu mah nya sanes bade mamerkeun ya da mun sakitu wae pangitannya teh abahnya sanes waktos disambung deui gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.